Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad AT official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa petepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyaeta dina pagelaran dongeng Sunda. Ayeuna mang ngabantun judul enggal nyaeta judulna Si Getih. Atuh kanu teu acan subscribe mangga geura subscribe heula. Alangkah saena lamun mah di like, di komen sareng di share anu saseueur-seueurna. Ngarah tambih-tambih semangat sareng pogot ngabandunganana. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga urang lajengkeun deui ieu carita dongeng Sunda anu judulna Si Getih bagian anu kadua. Tumpak tundung. Sekarwati katempo harita manehanana ngan ukur mesem. Terus nyarita ditujukeun ka Ki Sadut. Geus kabiasaan. Ari jago kotokan mah. Lamun eleh jajaten teh sok tuluy ngadu kanu jadi guruna. Bari sok ngareka carita sagarupa. Jeung batur Andika anu ngaran Sobri. Kamanan teu milu deui ka dieu geuningan. Kapokeun kitu ku diri kuring. Tak-takna dijejek ku kuring hampir potong. Nyai. Saha ngaran teh ha? Ieu kula Ki Rompang, guruna Si Sadut deuleu. Datang ka dieu pikeun nindak diri Andika nyai. Bungan sorangan atuh, betuani nangtang ijen jajaten ka diri kula sagarupa. Ceuk Ki Rompang anu harita motong obrolan. Tur kayan Ki Rompang teh lain berarti lalaki kolot. Tapi Ki Rompang teh ngora kene manehna teh ngan katelahna we diaki-aki. Oh kadenge Sekarwati nembalan. Ngaran kuring Sekarwati Ki Rompang. Jeung kuring ayeuna kasida manghanjakalkeun pisan. Ki Rompang bet daek kapangaruhan ku carita anu jadi murid anu araredan Ki Rompang. Ulah ngabalikeun bukti nyai. Leuwih hade ayeuna mah tarimakeun. Nasib anu bakal tumiba ka diri nyai. Nyai bakal ditindak ku guru akang. Hei. Pok Si Sadut anu nembalan kana caritaan Sekarwati. Ki Rompang nyerengeh seuri. Katempo Sekarwati. Kaayana harita masih keneh tetep tenang. Oh kadenge cumarita bari dibarengan ku seuri. Percaya kuring oge Kang Sadut. Ari guru anjeun mah memang pinunjul ku ilmu panemu jembar ku jampe pamake. Ngan hanjakal Ki Rompang teh masih kene gampang kapangaruhan ku caritaan anu jadi muridna. Ceuk Sekarwati tandas omonganana. Si Sadut geus rek calangap harita teh rek nyarita deui. Ngan kaburu kapiheulaan ku Ki Rompang anu harita terus nyuntrungkeun ka manehanana. Halik sia Sadut, kaditu ngomong wae sia mah. Hei, Sekarwati. Montong sok loba nyarita kitu patut deuleu. Lamun memang nya bener, Andika ngarasa jadi jalma anu luhung ku ilmu panemu. Tur sanajan Andika pangkat awewe. Sok geura tembongkeun pangarti Andika teh. Ungkulan lawanan pangarti kaula ayeuna. Ki Rompang terus nangtukeun sikepna pikeun langsung nangtang ijen jajaten ngadu wawasen ka Sekarwati bari serog. Ki Rompang gancang ngawangun kuda-kudana jeung pasangan dina jurus neunggar jagat. Kadenge Sekarwati cumarita deui. Oh, sok wae Ki Rompang. Ari karepna hayang ngadu jajaten mah jeung diri kuring nyata ya bayana. Ku kuring ayeuna baris di layanan. Sameme kuring ayeuna indit deui ninggalkeun ieu patempatan. Ngan tapi hampura. Lain kuring camplak ka saluhureun. Ngan bongan saha atuh? Ngaridik murid teh bat salah. Sina curungus jeung curungus ka awewe. Jeung ngaganggu kana katentreman warga Pilemburan khususna warung Macici.
Alah sia, wanian ngomong gitu ka dewek, rasakeun ieu. Heup, hiat. Corelat, jeleng. Kirompang geus teu bisa deui nahan amarahna, langsung majuna Rajang ka Sekarwati, panarajang anu munggaran. Atuh antuk nama di eta patempatan teh lumangsung ijen jajaten ngadu wawasen antara Kirompang ngalawan Sekarwati bari dilalajoanan ku para warga di kaanggangan. Kadenge para warga anu lalajo kana tarungna Sekarwati ngalawan Kirompang pada cumarita. Hehehe, lainnya lur. Tadi mah sugan teh sawe anu ribut teh. Horeng teh Kirompang jeung Wanoja gelis rupa. Bet asa teu nyarinya euy. Nya hiji lalaki bar hiji jawara. Heuh kudu ngalawanan pantar awewe. Bet asa turun harga jadi lalaki teh ieu mah euy. Hus. Tong salah lur. Sanajan Kirompang teh ngalawan awewe, ulah dikira awewe biasa. Tuh tingali. Tapi segitu gerakan oge euy. Jeung harapan mah deuk kuring mah euy. Harapan kuring ieu Kirompang ayeuna hayang teh bisa eleh jajaten ieu ku eta Wanoja anu ngaran Nyi Sekarwati teh lain. Nya. Kunaon kitu? Kirompang kudu eleh jajaten ku Sekarwati sagarupa. Eta sangkan Kirompang kapok jeung sadar ieu. Yen ilmu teh henteu ngan ukur ilmu manehna wungkul anu hebat teh euy. Heueuh nya lur. Satuju pisan kuring oge. Miharep lah Kirompang miharep eleh kuring mah lah. Kudu ngalaman eleh heula tah si wolek Rompang teh ku eta Wanoja. Abong teu wirang menggera euy. Kela jeung Uju kela. Euceuk gerek milu ngomong ieu teh. Rek ngomong naon kitu ceuk? Eta Nyi Sekarwati teh nah rupana bet mirip pisannya jeung rupa euceuk basa keur ngora geus pisan. Bener teh Nyi? Anasdi didengekeun ku Uju si euceuk mah. Sugan teh rek ngomong ke naon. Ari pek teh di dinya jeung kadinya ngagejligna nyaro-nyaruakeun rupa sorangan jeung Wanoja gelis rupa sagarupa si euceuk mah. Tuh ceuk Itar mah teu kacias lagi ah. Ceuk Jang Uju bari nepak tarang. Ceuk Itar nyerengeh seuri. Bari pok manehanana nyarita deui ditujukeun ka Jang Uju katut Jang Uce. Make jeung teu kaci sagarupa ari Jang Ujunya. Da memang nya tuh. Aduh hapunten batuk para mitra. Euceuk keur ngorana mah pugu panggelisna di lembur teh. Bari jeung loba anu bogoheun ka euceuk teh. Bet ayeuna oge masih kene aya anu baragoheun mah ka euceuk. Duh, entos ceuk. Tingali gratuh, tingali. Tuh nuju tarung. Kot karagot kitu. Lain ngabaco wae kawas manuk beo. Tuh tempo nu keur tarung tuh. Memang bener. Harita nu keur tarung Sekarwati jeung Kirompang anu harita keur tarung ijen wawasen. Katempo masih kene ragot. Jiribna pating jorelat cepet nakranan liibaratkeun kilat. Malahan dina hiji kasempatan anu hade Sekarwati ngahaja manehanana terus ngabendung serangan anu jadi lawana ku sapasang leungeunna. Atuh antuk nama bentrokan dua kekuatan tanaga lapisan ngaliwatan leungeunna masing-masing geus teu bisa dipondah deui. Siu dek des ketung tes dari jeug Kirompang katempo manehanana mundur ka tukang dua lengkah. Sedengkeun Sekarwati mah ngan ukur geser saeutik kuda-kudana nandakeun yen Sekarwati memang tanaga lapisana aya di saluhureuna tanaga lapisan Kirompang. Hegak Kirompang ngahegak ngatur napasna. Kesangna geus mimiti kaluar ngaragajag ngabaseuhan awakna. Kirompang kaget asa teu percaya. Sabab tanaga lapisan anu jadi lawana bari pantar awewe naha bet bisa aya dina salureun tanaga lapisan manehanana. Oh Kirompang ngagrentes dina jero hatena.
Edan. Dewek bet asa ngimpi. Kiwari aya lawan bari pantar awewe. Tanaga lapisanana bet aya di salureun tanaga lapisan dewek. Edan. Bet jeung asa piraku. Ilmu dewek bakal aya nu bisa mapakan mah. Setan alas. Kitu galecok hate Kirompang dina waktu harita. Si Sadut kitu deui sarua hatena terus keketegan. Sok inggis jeung sieun guruna aya di pihak anu ele. Po kadengi Kirompang cumarita. Hei Sekarwati. Pasang kuda-kuda si laing teh. Montong cicing we kitu deuleu. Siga anu nganggap remeh temeh teuing. Kana pangarti dewek si laing mah Sekarwati. Hor. Kuring mah tara biasa pasang kuda-kuda ki. Sok we. Kirompang deui anu pasang kuda-kuda mah. Sakalian bari maju deui ki. Hayu api nu deui ki. Bangsa kurang ajar haram jadas ya. Rasakeun si Sekarwati. Hiat. Hiyo. Corelat jeleng. Wuk hiu. Kirompang beki tambah bedah amarahna. Ngajorelat deui luncat narajang ka Sekarwati dina jurus tapak bumi. Taneuh gari ngebul marengan jorelatna badan Kirompang. Anu leuwih cepet gerakanana batan tadi. Wush, taneuh beuki ngebul. Sekarwati oge sarua. Manehanana terus ngalonjatkeun deui pangartina pikeun terus ngimbangan pangarti anu jadi lawanna. Tur Sekarwati kiwari ngagunakeun jurus walet bodas. Ngajadikeun gerakanana leuwih cepet batan Kirompang. Jiribna teu beda ti kalangkang jojorelatan di antara serangan-serangan Kirompang. Jeleng wuk hiu. Harita Kirompang rek meupeuhkeun leungeunna kana pueuh ceulina Sekarwati. Tapi sakilat Sekarwati ngelokeun kana sirahna. Hiu, lau, los. Harita Kirompang culang cileung lantaran leungiteun sasaranana. Aneh, kemana eta jelema teh? Barang ngaliuk. Harita Kirompang pak adu hiu jebrot. Aduh, tobat. Kirompang ngagero kaget jeung nyeri sabab iga burungna jol kabeunangan ku tajongan Sekarwati anu belah katuhu. Kirompang jadi penasaran. Manehana terus ngajorelat deui maju narajang ka Sekarwati ku panarajang susulan. Hiat. Awas si Sekarwati, awas. Moal beunang Kirompang moal. Loba bacot sia. Hiat Sekarwati rasakeun sia. Kirompang tuluy ngarangseg ku panarajangna harita teh. Sarta dirina miharep bakal bisa ngarubuhkeun anu jadi lawanna. Sabab bakal wirang balukarna lamun maseg. Dirina anu bakal ngalaman eleh jajaten di eta patempatan. Bari Sekarwati tepan pangkat wanoja. Kitu pikirna Kirompang. Kirompang terus nguras tanagana jeung pangartina harita teh meh sakabeh kamampuana dibudalkeun. Hiat. Kirompang asa manggih lolongkrang kosong. Kirompang asa manggih lolongkrang kosong meureunnan. Pikeun bisa ngasupkeun tenggelan pereup katuhuna kana walikatna anu jadi lawanna. Tapi orok aya malah ngadon Kirompang sorangan anu harita kacelek terus ngagero nahan ka nyeri. Waktu kantong semarna jol beunang ditoker satarikna ku suku keneung Sekarwati anu katu siak siup jebret. Aduh, tobat mah, tobat can kawin aing mah. Wuk hiu ceku hup edan seueun goblok seueun. Kot kaburial bun celik panon Kirompang waktu harita. Mangsa ngarasakeun kantong semarna anu karasa seueul jeung linu. Aduh, nyeri. Aduh, nyeri.
Tapi acan oge leungit terasa kaseueul dina palangka kanana. Kirompang kadenge ngagero deui bae, leuwih tarik tibatan bieu. Bari ayeuna mah awakna tuluy ngajengkang ka tukang lantaran gadona beunang dicatrok ku siku leungeun ka tuhuna Sekarwati. Disusul ku tajongan suku kana iga burungna Kirompang. Dek, cekuk, jebrot, cerebet, des, atuh. Jengkang, kedebut. Kirompang estu leungit budi ilang daya. Badana terus rubuh dina luhur lemah kokosodan. Bari peperengkelan nyekelan iga burung katut kantong semarna. Bari katempo dina liang irungna tembong kaluar kecap getih hideung. Dina sela-sela juru bibirna ngalai getih seger kene. Lantaran Kirompang terus nyandangan tatu di jero anu cukuparna. Aduh, nyeri. Harita Kirompang ngadon gegerungan di luhureun lemah. Karep mah Kirompang teh hayangeun buru-buru hudang deui dina ngagolerna. Tapi karasa keneh awakna asa pasiksa, nyeri satulang sandi, asa caroplok tina sambunganana, ngajadikeun Kirompang can bisa buru-buru hudang deui harita teh dina ngagolerna. Kadenge Sekarwati cumarita. Kumaha Ki? Kumaha? Rek samet dieu wae urang tarung teh. Atawa rek dituluykeun deui teh tarung teh Ki? Rek moal. Lamun moal, kuring rek dicangcut jeung rek dicalana deui Ki. Ceuk Sekarwati bari jeung rada ngahina ka Kirompang, neuteub antep ka beungeut Kirompang anu keur adug-adug gan di tengah di luhureun lemah. Kirompang gancang harita nembalan. Bari jeung sumengir nahan ka nyeri. Aduh, cukup Sekarwati. Cukup. Kuring ayeuna ngaku eleh jajaten ku adik Sekarwati. Tembal Kirompang. Manehanana geus teu daya sabab satulang sandi geus nyeri. Syukur atuh ari kitu mah Ki. Ngan omat ieu. Ieu kajadian teh sing jadi enteung jeung jadi peringatan keur Kirompang pikeun ka hareupna deui Ki. Yen jalema mah memang taya anu jago, daya anu gagah, daya anu perkasa, anu jago, anu dikjaya angin Allah Subhanahu wa taala. Anu ngagaduhan sadaya ilmu jeung kasaktian. Ayeuna Kirompang sugan we atuh daek sadar. Ulah rek ngacaukeun deui warungna Macici. Ngaganggu katentreman ieu pangeusip lemburan. Karunya atuh Ki, bisi warungna Macici engke jadi sepi. Anggur mah lamun ayeuna Kirompang di dieu teh boga paguron geura Ki. Prak jadikeun hiji kakuatan keur pangeusip lemburan. Latih ku Kirompang warga teh anu teu bisa kana ilmu silat. Lain ngadon di singsieunan kawas tadi Ki. Sina kalabur ti warungna Macici. Sabab lain alus kasebutna Ki. Lamun jalma dipikasieun ku jalma sejen teh lain alus. Anu aya mah jalma anu dipikasieun ku batur eta teh jalma anu naon? Anu jauh ka batur Ki. Anu teu akur jeung batur. Sok geura tobat Ki. Duh, kabeneran Sekarwati. Kuring teh memang boga ari paguron mah. Ngan di wanguna lain di dieu Sekarwati. Tapi ayana paguron kuring di lembur kuring. Kuring ayeuna di dieu teh ngan sakadar ngadon wungkul pikeun ngabela murid kuring si Sadut. Bari sakalian menta bekel we jeung baweun balik ka lembur. Kitu teh Sekarwati ngadengi caritaan Kirompang seperti kitu. Pok manehana cumarita deui. Nah atuh bet kitu peta teh Kirompang. Jika eueuh di pagawean ilaing mah Kirompang. Hampura kuring memang salah. Kuring memang salah Sekarwati. Kuring ayeuna janji. Kuring rek balik ka lembur kuring sarta moal nete jeung nincak deui ka ieu lemburan komo ka warung Macici mah Sekarwati.
Ya syukur atuh ari kitu mah Ki. Ngan ka hade janji ya moal deui Ki Rompang ngalakukeun tindakan samodel kieu. Jeung deui janjina ulah sakadar darepeun kuring wungkul. Bari disatukangeun kuring mah ngalakunan nu kitu deui ya. Pokona mah di lembur mana bae kayaan Ki Rompang kabeh bakal terus diawaskeun ditalingakeun ke kuring ya. Sabab lamun teh mah Ki Rompang atawa murid-murid Ki Rompang kapangge ngalakukeun deui kieu kalakuan, wayahna ulah sambat kana yaya lamun maku kuring bakal terus ditindak jeung moal diberi ampun. Kumaha Ki? Kaharti Ki? Ngarti Sekarwati. Ngarti kuring ngarti Sekarwati. Tembal Ki Rompang manehana jadi rasa seber oge. Ku Sekarwati anu sakitu hebatna, manehanana janji moal migawe deui lampah anu memang goreng tukang menta pajak-pajak ti pilemburan. Pok Sekarwati kadenge nuluykeun deui obrolanana. Jeung hiji deui pamenta ti diri kuring ayeuna. Ki Rompang sok menta hampura heula kanu boga ieu warung. Terus gantian karugian ayeuna ku Ki Rompang. Sarta kuring samemi indit tinggalkeun ieu patempatan teh kuring hayang ningali heula nah bener Ki Rompang teh rek pabalik pikir atawa moal. Ceuk Sekarwati nyaritana leuwih daria jeung tandes. Ki Rompang teu kaleket. Manehanana teu kadenge ngomong nembalan kana caritaan Sekarwati. Manehanana sawaktu bisa cengkat deui dina ngagolerna. Manehanana langsung bae lempang bari jumarig jeug nyamperkeun ka pelebah Macici katut Bah Sajun. Anu mana ditadi keneh oge Bah Sujan jeung Macici geus aya di saluareun eta warung ngabandungan kana eta kajadian. Pok kadenge Ki Rompang cumarita ditujukeun ka Macici jeung ka Bah Sujan. Ma hampura kuring. Tah ieu duit 200 ringgit dina jero kanjut kundang pek geura pake ku emak katut abah. Pikeun ngagantian parabot warung anu ruksak tadi ku si Sadut jeung ku si Sobri. Ceuk Ki Rompang bari ngasongkeun kajut kundang anu eusina duit 200 ringgit ka Bah Sujan. Tapi ku Bah Sujan can waka ditarima eta kajut kundang anu eusina duit teh. Malah harita kadenge Bah Sujan ngadon tumanya heula ka Ki Rompang. Bangun hayang yakin heula bener atawa hanteuna Ki Rompang mikeun duit 200 ringgit eta. Bener kitu ieu teh Jang Rompang? Bener. Ujang Rompang mere duit ka si Abah jeung ka si Abuna 200 ringgit. Duit 200 ringgit dina jero kajut kundang ieu teh keur Abah bener ieu teh? Bener pisan Bah, bener. Eta duit 200 ringgit teh memang keur Abah katut si Ambuna. Kan hampura we Bah. Jumlahna jauh keneh tina kacukupan. Kuring. Batu kula Bah. Hampura. Eta duit kurang tina kacukupan. Pikeun ngagantian karugian warung Abah. Can cukup tangkeun oge. Kitu benernya Bah. Nuhun we atuh Jang Rompang. Ieu duit 200 ringgit teh ditarimakeun pisan ku Abah katut si Ambu. Tur mudah-mudahan we Jang Rompang oge bener-bener rek insaf sadar tina migawe kasalahan. Tang tua eta mah Bah. Kuring ayeuna rek tobat sarta murid-murid kuring oge bakal diwarah bener ku kuring. Hayu atuh Bah, Ambu, kuring pamitan heula yeuh. Ari Sekarwatina kamana cenah ieu teh Sadut? Nah nyampak geus eueuh wae ieu teh. Ki Rompang katut kabeh aya jalma anu aya di eta patempatan ngarasa kaget. Sabab Sekarwati teu kanyahoan eueuhna jeung teuing ka mana losna. Anu jelas kabeh jalma atau warga di eta patempatan jadi pada muji dina jero hatena sewang-sewangan ku sikapna Sekarwati anu memang nyatria tur masagi ku pangarti
nya oge pangkat wanoja ngan tapi teu kagok tutulung kanu butuh tatalang kanu susah ngabela ka rakyat leutik jeung jalema anu katindes. Ayeuna urang sebut wae atuh eta pakampungan teh, eta pilemburan teh sabenerna mah ngaran lembur babakan. Ayeuna mah kayaan lembur babakan jadi aman, jadi adem ayem, tentrem, repe-rapi gemaripah. Kitu nate sanggeus Kirompang ngalaman eleh jajaten ku Sekarwati di eta pilemburan. Tunda kayaan pilemburan babakan. Ayeuna cuang kocapkeun deui kayaan di Kota Raja. Harita teh di alun-alun Kota Raja keur sararibuk jeung katempona mah meuni rame jiga nu aya acara. Pareng pisan di eta alun-alun Kota Raja teh aya panggung gede tur tohaga. Dijieuna tina papan kai jati. Lebarna aya kana 5 meteran pasagi. Lahana cukup lega. Mahi ke ratusan warga anu harita keur lalajo handapeun eta panggung. Jeung acara teh nyaeta sabenerna di Kota Raja keur ngayakeun saembara adu jago pilih jago pinunjul anu dihususkeun keur jawara lalaki anu memang boga kawani jeung saha atuh ari lawana engke di luhur panggung. Horeng si mana horeng anu jadi lawana para jago anu diondang harita teh lawana teh nyaeta ngalawan Nyimas Utari geuningan. Anu mana Nyimas Utari teh eta teh putri tunggal ti Raja Tumariswana anu boga hajat. Kendang penca di luhur panggung geus kadenge mimiti disada. Diiring ku sorak keprokna anu lalajo jeung jawara-jawara anu engke baris jadi patandang di luhur panggung. Telila katempo panata acara oge geus kadenge biantara di luhur panggung nandakeun acara pilih jago baris di mimitian harita kene. Po kadenge panata acara cumarita cek son cek eta basna leutikan lehona tai geus saeutik cek son cukup po kadenge panata acara cumarita ka sakumna warga anu lalajo di patempatan. Ayeuna kabeh geura tatan-tatan euy pikeun urang nempo acara pilih jago saembara. Sabab acara pilih jago teh kiwari baris dimimitian dina waktu ayeuna. Oge kasakumna para patandang engke kabeh geura sayaga diri pikeun disebutan ngaran-ngaranna terus naraek kana ieu luhur panggung. Sarta kahade poho lawan utama keur para patandang ayeuna aya lian ti Nyimas Utari nyaeta putri tunggalna Raden Tumariswana anu ngahaja ngayakeun ieu acara pikeun neangan pijodoeun kanggo Nyimas Utari. Anu mana Nyimas Utari teh nuju sepi manahna miharep aya patandang anu pinunjul elmuna tiasa ngelehkeun Nyimas Utari. Maka sing saha bae anu mampu ngarubuhkeun Nyimas Utari ti ieu luhur panggung tos pasti eta pijodoeun kangge Nyimas Utari. Atuh ger warga kampung jeung warga Kota Raja anu lalajo kabeh surak ambal-ambalan sugema baris aya pintonan anu rame dina poe harita mah. Harita panata acara kadenge nyarita deui mangsa nataan ngaran-ngaran patandang hiji-hiji tur saha kirana anu bakal pangheulana naek kana luhur panggung harita disebutan ku panata acara. Patandang anu munggaran nyaeta Suraji ti Paguron Tapak Mega. Mangga geura siapkeun diri pikeun naek kana luhur panggung. Tur anu kaduana
patandang anu bakal naik panggung teh nyaeta Jaka Kamasan. Kawit ti paguron Bedog Emas. Nu katiluna nyaeta Suntara ti paguron Tanjung Wesi. Kitu satuluina panata acara nyebutan patandang-patandang jeung jago-jago anu baris tandang makalangan marebutkeun Nyimas Utari anu bakal jadi calon salakina pikeun anu meunang. Satuluina panata acara nuluykeun omonganana ngan tapi inget kalawan syarat ieu sayembara adu jago teh lain pikeun neangan atawa silih alapati, tapi ngan saukur urang silih uji pangarti. Mangsa derna tarung kade ulah silih cilakakeun ulah silih alapati sakitu. Mangga ayeuna mah ka Nyimas Untari mangga gera naik kana panggung. Ceuk panata acara bari jrut manehna turun tina luhur panggung. Sanggeus ngadenge panata acara ngagerowan ngaran manehanana. Harita Nyimas Utari oge ngajeleng ka luhur panggung. Curela jeleng cergedet. Nyimas Utari kiwari pancuh nangtung di luhur panggung dina wanda pakaian kajawaraan jeung atrawe dina rupa anu gelis teh mungguh nemongkeun sorot panon anu seukeut tur ngandung wibawa salaku anak raja. Nyimas Utari kadenge pok cumarita Ka patandang anu bieu disebutkeun ngaranna ku patata acara. Mangga gera naik ka ieu luhur panggung. Kitu pokna Nyimas Utari. Bari rada ngarungkuhkeun badana ka hareup tandani ngahormat ka sakumna patandang jeung anu lalajo. Sat jeleng cenah. Harita anu ngagajeleng naik kana luhur panggung tetela geuning eta teh Suraji. Suraji jajaka ngora anu tadi pangheulana disebutkeun ngaranna ku panata acara. Manehana terus loncat ka luhur panggung bari gancang ngarengkuhkeun badana ka hareup ka Nyimas Untari tandani ngahormat pok kadenge cumarita. Tampi hormat akang Nyimas, mugia akang jadi patandang anu munggaran tur unggul dina ieu sayembara pilih jago. Sangkan Nyimas anu gelis bisa kapemilik ku akang. Nyasok gera maju Suraji. Nyimas Untari nembalan pondok. Oh kadenge deui Suraji cumarita. Oh muhun Nyimas, mangga punten dieu akang lancang erek narajang ka Nyimas Utari. Hiya hiya siu serebe. Suraji langsung ngawangun pasangan sakaligus maju narajang ka Nyimas Untari harita teh ngagunakeun jurus kahiji tina tataran ilmu silat dangiang jampang. Tapi Nyimas Utari dirina anu memang nyangking ilmu kilat beraja ngagunakeun dua leungeunna mungguh ka cida hebatna siu kolebat siu. Nalika Suraji maju narajang ngahembatkeun leungeunna rek newak cangkengna Nyimas Utari sakilat Nyimas Untari ngelok kagigir siak siu plos. Barang jeung ngeplosna panarajang Suraji harita Nyimas Utari mayana ngasupkeun panarajangna neul pisan kana iga burungna Suraji siak siu tuh jebret kitu. Aduh nyaho-nyaho ngagerowe harita. Suraji teh bari awakna tuluy ngabangkieung mundur ka tukang. Dadana karasa eungap asa ditotog ku beusi kintalan we ceuk bohong nama. Barang jeung kitu Nyimas Untari geus luncat pikeun nyusul badan anu jadi lawanna anu keur ngabangkieung keneh ka tukang. Sewuk jebrot celekuk jebrot. Aduh Suraji geus teu bisa deui mumpang kana kanyataan kakarak oge sabaraha geprakan. Manehanana ngagerot tarik dituturkeun ku awakna anu tuluy ngoleang ka tukang sarta ragrag ka hanapeun panggung rek ninggang kanu lalajo. Woi awas awas woi awas awas bisi katinggang awas ceuk anu lalajo bari lariweuh nyaring rai. Aing mah
Si Suraji karage 2 geprakan. Langsung rubuhnya euy. Hebatnya euy. Hebat ilmu Nyimas Utari teh euy. Ih, saheula atuh. Apana Nyimas Utari teh? Anak tunggalna Kanjeng Raja Tumariswana. Anu nyangking eta ilmu nya pantes we sakabeh ilmu raja juga nama diketerukeun ka anakna. Kabeh warga jadi ribut ngaromongkeun jeung muji kana kahebatan Nyimas Utari. Henteu ieu malire kana kaya Suraji anu lempang jumarig jeug ninggalkeun eta patempatan bari ngarasa wirang sabab ngan ukur sabaraha gebrakan manehna geus eleh tina tandang makalangan. Telila tina waktu muragna awak Suraji ka harapan panggung, harita anu ngacorelat teh ngagajeleng corelat jeleng ceragadan. Harita jiri anu anyar datang teh nyaeta Jaka Kamasan anu datang ti paguron bedog emas. Harita langsung naik kana lur panggung salaku patandang anu kadua. Oh kadenge Jaka Kamasan cumarita ngawanhukeun diri Nyimas simkuring Jaka Kamasan Nyimas. Ayeuna simkuring dongkap ka dieu sajangiringan ieu sayembara sugan we unggul. Nanging simkuring izin Nyimas. Simkuring bade ngagunakeun bedog sakembaran warna emas. Margi simkuring terang salira teh waduk ku pakarang kulit salira teuas alabatan batu karang. Ngadenge caritaan Jaka Kamasan seperti kitu. Harita Nyimas Utari ngagalenyu seuri bari pok cumarita. Nyaho ti mana Andika? Yen kuring weduk. Memang bener pisan. Yen kuring teh memang weduk. Sok we tong asa-asa gunakeun pakarang anu dipimili ku Andika. Harita dina kayan keur kitu ujug-ujug. Eueuh, waktosna kabujeng seep wadia balad. Keun atuh insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Hayu ah.